Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murangkalih sadayana. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kondisi sehat saterasna. Amin. Tepang deui nya sareng burisna dina mata pelajaran bahasa Sunda. Insyaallah dina dinten ayeuna burisna bade ngabahas perkawis aksara vokal atau huruf vokal. Nah, aksara vokal aya 5, anu kahiji aya huruf A, I, U, E sareng O. Aksara vokal oge aya nu disimpen di awal, di tengah sareng di akhir. Apik, miara paria. Ibu, sair, cai. Ubar, suuk, cau. Entog, sehat, sae. Odol, waos, sampo. Ieu namina pangambung, nu ieuna minadamis, kanggo ningal ieu soca, kanggo nguping ieu cepil, nu ieuna minataan, sisina aya palipin.